Caritana ieu teh erek nyen godeblag ngarah aralus lalucu urang dicetak we geuning dina cetakan anu baruleud. Ari pek mah cetakanna teh geus lila tara dipake cigana teh ieu teh jadi we rapet geuninganan sagala rupa ge ari tara dipake mah geuninganan jadi sok ruksak nya. Tuluy we di dieu teh urang kodek-kodek heula geus kusing we ieu teh jeba geus burit katamahan ngorekan nu kieu ge. Kusing kakalah kakalila ieu teh nya. Urang antep we urang gorengkeun heula we ieu teh geuninganan si risol sisa hayo we risol jeung risol buka teh. Tapi bersyukur ketang masih kene aya dadahareun urang gorengkeun heula we ayeuna teh geuninganan rada genghek tapi na teh kembae lah genghek saeutik mah da teu hideung-hideung teuing moal pait esa kitu mah. Tuh geuning tungtungna mah diteflon keneh we geuninganan digodeblakeunna teh henteu jadi lucu henteu jadi estetik mana bentukna teh pararenyon kieu geuninganan ieu teh. Tapi baiklah da engke ge bakal didahar ieu bakal diancur-ancurkeun deui tak urang potongkeun heula we teh darek dibikeun ti heula kanu leutik. Tah geuninganan si risol anu rada genghek teh asak we geuning ieu teh crispy jadina teh dah henteu pait henteu sakieu teh. Urang piringan heula we ieu teh nya ngarah tiis engke teh pas dibuka teh. Tu geuning urang tuluykeun we geuninganan si godeblag anu tadi teh urang angeuskeun sakali deui ieu teh eueuh estetik-estetikan geuninganan pas dibalik teh kalah kapenyon deui geuninganan. Tapi bae ketang lah dajang dahareun sorangan ieu urang piringan heula we si ayeuna mah tah geus dieutit ku masak teh urang bersihan heula we kompor ayeuna mah nya entong poho ieu teh urang kosrokan ngarah teu medok jadina teh engke teh lamun rek masak deui teh geus geunah geus sakitu heula we nya.